Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi Kuning. Dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begalan nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi Kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. sakeutike teu nyangka bakal papisah. Jadi kaonaran rumulung kabajan buya. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Nyaho, yen paguru ayeuna teh aya di goha. Badaga nanyakeun sorana datar, taya ciri-ciri nu ngabejaan, ieu mah kitu be, saperti anu ngajugjugan. Kumaha Kang Aga? Baru paguru teu aya teh aya kumaha Kang? Sabalikna, Mardani mah nepikeun Kang Ajengho, barang ngadenge pananja Badaga saperti kitu. Ai, sugante oke adi geus nyaho. Badaga nyarita kitu nate bari ngareret ka Jatira. Ih, terang ti saha atuh Kang? Sanes teu aya teh teu aya kumaha Kang? Mardani nanyakeun deui harita rutret kaduanana. Teuing atuh akang oge teu nyaho, kasampak teh goha geus kosong. Ai, tos lami ieu teh Kang? Kanyahoan anakku akang mah geus 3 poe ieu teh yeuh. Alah, nah tu akang, henteu ngawartosan ti mangkukna kene. Panghinten ku kuring oge tangtos, bakal dipilari harita keneh oge. Mardani nganahan-naha kanu jadi lanceuk saperguruanana nyatana Badaga. Ih, ari panyana akang mah ka dieu. Jadi buktikeun ieu ku akang jeung Kang Jatira didatangan ka dieu. Tapi buktina betsuung geuningan. Ai, nah tu sanes ti tadi keneh Kang naroskeunana. Ieu mah ari tos ngobrol ngaler ngidul, kakara naroskeun. Nyaeta sugan teh, aya di dieu bae atuh. Badaga rada nyentak nyaritana, ngarasa teu ngeunah meureunnan terus-terusan dinaha-naha. Nah kumaha atuh ngawitanana cenah. Mardani ngagarentes satengah nyarita ka dirina pribadi. Teuing akang oge teu nyaho. Ngan mangkukna akang teh ngahaja ini ti Pasir Candi, ngadatangan ka Kang Jatira di Pajaten. Nyaeta perlu nama tina geus ngarasa sono kanu jadi guru. Nya poe harita kene akang jeung Kang Jatira teh bring me ka goha, tapi tetep bae lebeng. Jorojoy bae akang teh aya sangkaan buah nuju ka dieu.
nyaku akang duaan teh jeung ieu disungsi tapi teteh lah geuningan di oge becung. Aduh, Pak Guru, nah angkat ka mana atunya Pak Guru teh? Mardani ngagarentes bari ngahruk. Kawasna bae jika nama dek ngamuridkeun ka daerah sejen. Badaga bari neuteup kanu keur ngahruk. Geus kitu hek ngarinat sareret ka Jatira. Eta we menit teu ngawartosan pisan. Mardani ngageuri. Teu naon, mana kitu ge meureun kapalaina. Ongko dianggap teu perlu meureunan, make kudu ngabejaan sagala rupa ka urang. Semohon panginten kitu. Teung teuing Pak Guru. Kitu tak Adi, nu matak ayeuna akang duaan ka dieu. Atuh sajabana ti eta, memang aya kaperluan deui anu sajena ieu teh ieu, nu perlu pikeun dibadamikeun jeung Ki Adi. Badaga bari ngareret deui ka Jatira. Nu direret gawena teh ti tadi ngan ukur nyaksian. Tina nyawalakeun nu jadi guru nama teu nemrong sakecap-kecap acan. Tina perkawis naon kitu Kang? Mardani barinya cengkat tina ngahrukna ngareret ka Badaga. Eta Ki Adi tina perkara bedog wasi kuning teh. Badaga bari ngareret deui ka Jatira. Tina perkawis bedog wasi kuning. Nah kumaha kitu Kang? Pan eta mah tos janten meuli kuring, tos dipasihkeun ku Pak Guru. Nya ku kitu teh mah. Tapi cek akang duaan eta teh teu adil. Coba we pikir ku Ki Adi, kapan murid-muridna Pak Guru teh aya tiluan, tapi naha dilalerkeunana teh ka Ki Adi. Eta mah geus kitu we kapalaina Pak Guru. Memang, tapi eta teu adil. Nah atuh henteu ti kapungkur Kang nyariosna. Ari cara kuring mah ngandar mah dipasihan. Kuring teu terang naon. Memang tibaret oge ku akang teh rek dicaritakeun ka Ki Guru. Heungan nya kitu ku akang dipikir heula dibolak-balik. Nya mangkukna ku akang teh ieu hal teh rek terus terang dicaritakeun ka Pak Guru. Mana akang ngahaja nyamper ka Kang Jatira oge. Tapi kabuktianana Pak Guru tos teu aya. Ieu sababna akang duaan dina waktu ayeuna ngadatangan Ki Adi. Sajabana ti maluruh Pak Guru oge nya eta tah dek ngabadamikeun soal bedog si kuning teh kitu tak Adi. Janten kumaha kitu maksud akang teh rek disuhunkeun kitu ti kuring. Mardani bari rutret kaduanana. Lain dik dipenta. Salah kitu mah hadapuk barangna oge ngan ukur hiji. Sedengkeun urangna kapan aya tiluan. Nu dimaksud ku akang teh ayeuna mah urang uninya. Diundi? Diundi kumaha maksud teh Kang? Diundi upama ku duit bengol dua sisina mui hek ditutup ku piring pek teguh ku urang tiluan. Nah harek neguh gedong, nah tulis atawa gedong tulis. Tah nu cocok teguhanana nu sakuduna ngapi milik bedog si kuning. Sarta mun geus kitu mah saha oge teu meunang ngaganggu jeung ngagugat deui. Kitu tak Adi. Ae laras ieu teh Kang? Kang Jatira? Mardani nanyakeun ka Jatira. Nya kitu cenah adilna. Jatira ngaheueuhkeun kana kahayangna Badaga. Sok padahal ari jejeroanana mah saeutik oge teu nyaluyuan. Sanajan bener manehna oge mikahayang kana eta bedog we si kuning, tapi da geus jadi milikna Mardani. Nya teu bisa kumaha. Ari ayeuna pangna manehna nya tujuan kana karapna Badaga. Laina naon ngan manehna teh kacida ngarasa hariwangna lantaran ari adat pangadatan Badaga teh kacida gorengna babarian ngulit bawang. Jadi lamun manehna henteu nya tujuan kana kahayangna ulah-ulah pinasti bakal aya mamala anu goreng. Tapi lain ku sabab sieun ngan ieu mah samata-mata pikeun ngajaga supaya ulah nepikeun katimbul pacengkadan jeung manehanana. Sedengkeun upama Jatira bendeng jeung Mardani gampang dibereskeunana, Mardani mah tangtu bakal bisa dibere penjelasan. Ieu sababna nu matak harita manehna ngabarengan Badaga ngadatangan imahna Mardani.
Moal tiasa Kang, teu kedah main undi-undian segala rupi. Margi bedogu si kuning teh tos janten hak abdi sapinuhna Kang. Hanas eta akang teu ngaraos adil ku tindakan Pak Guru. Nya sae badanten we atuh sareng Pak Guru. Nya eta eueuh Mardani. Cacakan mun aya mah tangtu ka dieu teh babarengan jeung Pak Guru. Oge anjeun ulah boga pikiran kitu. Sanajan bener eta barang geus sagemblengna dipimadaku Andika, tapi kaula sacara muridna keneh Pak Guru nyata-nyata diperlakukeun teu adil. Badaga geus mimiti heuras nyaritana. Moal tiasa Kang, sanaos kumaha bae oge, margi bedogu si kuning teh tos janten hakuring. Mardani keukeuh teu mikeun. Ai, bedagong si laing mah Mardani. Badaga nyereng, getihna geus mimiti naek ka luhur. Sanes badagong Kang, barang eta teh laras-laras tos janten milik kuring. Sawajibna kuring kedah ngukuhanana Kang. Sanajan ku dewek dipaksa oge kitu. Badaga nyentak, laras Kang. Ai, na bener wani si laing teh ngadeupeun ka dewek ha. Badaga bari ngagaramang kana perah bedogna. Bener-bener ayeuna mah nafsuna teh ngabudael. Duh, Era tuh urang upama kudu patelak jeung dulur sorangan. Jatira nu memang geus mimiti ngarasa hariwang, gancang manehna ngahuit. tuh mana teu Kang, kedah diwarah ieu si Mardani mah. Lantaran dilemesan mah geuningan teu beunang. Ih, nyatang tuwe moal beunang atuh. Lantaran Kang Badaga anu nyata-nyata salah. Teu pupuguh ngadon mika hayang barang batur. Mardani oge bari jeung ngagaramang kana perah bedogna. Manehna geus nekad kalaku mah oge pangleler tinu jadi guru. Moal beunang kitu bae dipasrahkeun, kajaba lamun rek dicokot deui kudu jadi guruna. Eta mah lain perkara. Wah ni si lain teh ka aing. Badaga bari jeung molotot, sinar panona ngadadak ngagedur hurung. Kapaksa Kang Badaga, lain caluta kuring teh teu naon lah sarua keneh pada muridna Pak Guru. Hoja tuh sia keluar, lamun kitu mah Mardani. Hoja urang ka tempat teu lega. Bisi hayang ngasaan kumaha sakeutna bedog aing sia. Badaga bari jung cengkat, awakna mending ngagidir tandani geus dikawasa ku nafsuna. Eling Adi. Nah, bet ngadon rek ributan jeung dulur ieu teh. Hayu anggur mah urang balik Adi. Jatira nyarita kituna teh bari jeung nyekel leungeunna Badaga. Tuman Kang, ke urang warah heula Kang. Badaga negdreug. Is, teu hade. Hayu urang balik. Keun perkara ieu mah urang badamikeun kenya lamun Pak Guru geus aya. Ki Mardani, permisi we nya akang teh ieu. Jatira nyarita kituna teh bari jeung ngenyang Badaga. Jerut kumanehna dibawa turun. Sarta saterusna ngagedig. Ini tidinya setengah ngagusur Badaga. Akang mah teu pugu. Badaga ngaweleh ka Jatira, tapi manehna bari jeung nurut, dituntun teh teu mungpang. Ari Ki Adi, salah atuh ari kudu ribut mah. Akang mah teu satuju saeutik-eutik acan. Cing, kumaha engke picaritaeunana ka Pak Guru. Era lain. Da geus tangtu urang atuh disalahkeunana. Akang mah cepet teuing Kang. Kumaha engke bae caritaeuna ka Pak Guru mah. Pokona mah asal si Mardani ulasina menyatei. Aduh, kitu komo. Akang mah moal satujuna teh, moal nyatujuan akang mah. Kaditu kade oge akang mah sarua adi. Cek akang oge lamun beunang dibawa badami teu nanaon. Tapi ari deuk make jalan ka kasaran mah, ulah Ki Adi. Nu kudu dipikirkeun teh guru urang Ki Adi. Akang mah bating kasieun geuningan. Ari Ki Adi. Cek akang oge, kaditu kadieu ge apan akang mah Adi. Teu mupakat ari kudu papasehaan mah Ki Adi. Komo bari jeung ngabogaan maksud rek ngabinasa segala rupa mah. Janten ayeuna kumaha tuh yeuh salajengna. Badaga akhirna nanyakeun. Cek akang mah urang daguan bae heula nya Pak Guru. Lantaran pasti isuk pageto anjeunna bakal sumping deui. Bade kumaha kitu? Har, apan urang ngabadamikeun bedogu si kuning Gadi. Na akang sanggup nyawalakeunana. Teu naon, keun engke akangnya anu nyaritana. Kitu saya tuh.
nya kitu we atunya ayeuna mah Ki Adi. Da sanajan akang oge memang ngarasa yen tindakan Pak Guru teh teu adil. Ku kituna ayeuna mah taya deui jalan. Iwal ti ka Pak Guru urang dongsok ku urang duaan nya. Mun kitu we atuh. Tapi anu nyariosna mah akang we nya. Badaga akhirna nya tujuan kana kahayangna Jatira. Tapi nya kitu ari kudu nyarita sorangan mah kanu jadi guruna teu wanieun. Datang tu nu jadi guruna teh bakal ngambek. Sakurang-kurangna ngawoleh mah kudu. Tapi keun bae lantaran Jatira geus aya kasanggupanana. Jadi mun kabuktian guruna ngambek teh ka Badaga mah moal sabaraha. Asana teh betnya gampang kenaker ngadondeuk nyisiku di milik batur. Kang Jatira deui teu sangka heueuh teh payunan Pak Guru. Tapi ari tukangan mageningan munek-munek kabita ku milik batur. Mardani ngagarentes di jero hatena. Sanggeusna Jatira katut Badaga ngaleos sarta geus teu katembong deui jirimna. Nah atuh ari keur kitu anak gorowok teh aya nu ngagorowok di buruan imah maninong toreng nangtang-nangtang ka manehanana supaya kaluar. Nu pikeun Mardani mah lain deui ngaranjugna lantaran sidik sorana Badaga. Jatuh sia keluar bisi aya ngasaan kumaha sekeutna bedog aing sia. Alah, Akang. Pamajikanana nempo ti pangkeng manehna can sare. Tapi ari budakna mah duanana oge geus talibra. Kang Badaga mama Mardani bari ngorejat hudang. Aduh, kumaha atuh Akang? Mamah pinuh ku kahariwang. teu kumahakeun dek disanghareupan ku akang. Tanggeruhnya bisi barudak nyararing. Mardani bari ngojengkang ka jero pangkengna. Nyokot bedog besi kuningna rap ku manehna disoren. Akang di keluar mama. Mardani nyarita deui bari ngeteyep muru panto. Sing atos-atos atuh Kang. Mardani teu nembalan, brai bae manehna mukakeun panto. Sanggeusna nutupkeun deui panto, Corelah. manehna luncat ka buruan. Badana ngalayang ngaliwatan tepas, cere nincak taneuh. Tetela Badaga geus ngabedega dina tandang sayaga. Hei, syukur si laing teh nyamburkeun. Nyaho si laing pangna dewek ayeuna datang deui ka dieu ha. Badaga pok-pokanana pinuh ku ancaman. Puguh we Kang. Mardani nembalan pondok, panona gular giler ngareretan kaditu ka dieu. Nah Badaga teh datang nanyorangan atawa memangna jeung Jatira. Jadi enak kumaha pikir hareupeun si laing. Tetep seperti tadi beurang Kang. Bener. Dek teu bener kumaha? Lantaran kuring ngabelaan hakuring sorangan Kang. Hei, moal kaduhung si laing ha. Teh bayana make kudu kaduhung. Memang sakuduna lamun bener Kang Badaga hayang ngapimilik bedog busi kuning kudu bisa ngalengkahan heula bugang kaula. Pasti dulu Mardani. Badaga ngajorowo bari dibarengan jeung ngadiusna perep katuhu. Baeuk Badaga. Mardani bari ngegentak nyerong ngatuhu. Syuh. Tenggelan kepangna rek ngahanca pigelang. Orokaya Badaga rikat narik leungeunna bari ngajengkatkeun suku kencana ka hareup. Gilek manehna ngatuhu ngabareng nyebrutna pereup kenca dek ngabentur pali pisan. Tapi Mardani ringeus kana pibahayaeun ngagentak manehna dina waktu harita nakiskeun leungeun katuhuna. Cileun manehna mundur. Badaga rikat nyusul tepus ku gempuran leungeun katuhuna. Ngarodon jeung gerakan suku katuhuna anu ngangsrod ka hareup. Mardani teu ngejar, tapi manehna kalakah maju ka hareup semuk nyerong ka katuhu. Bareng jeung eta gempuran Badaga ditakis ku leungeun kencana. Kerewal pigeulangna terus ditewak.
manehna dicentok ke handap bari ngabarengan badan manehna ngagilek nyerongenca. Suku katuhuna dina waktu harita ngajengkat sarta langsung dijejekeun kana ke kampung Badaga nu kaayaan badana harita keur semu-semu dek nyungkruk akibat bedolan dengan Kenca Mardani. Sarta sabot kitu kalawan kacida cepetna Mardani ngagerakeun leungeun katuhuna dipake meupeuh tonggongna Badaga. Teu salah deui. Badaga ngagerum luk bae manehna nangkuban. Tapi sanajan kitu keayaan manehna dina waktu harita daya tahan mah memang bisa disebutkan gembleng. Harita oge langsung manehna ngababadkeun deui tenggelan leungeun katuhuna rek ngahanca cecekolan ngan bae kapaksa poos lantaran Mardani ngagentak ngajaul ka tukang. Mentang wak kagede hati si Mardani. Badaga ngajorowo manehna ngagentak ngajorelat hudang sarta ari celegedeg ari corelat bae manehna harita luncat nyampe ka palebah Mardani. Badana ngalayang sahibas dada dua leungeunna geus mancok hareupeun dadana pikeun ngalakukeun gempuran jeung pikeun nakis bisi nu jadi lawan aya hojah pikeun narajang. Sedangkan dua sukuna semu-semu merengkel nu geus moal salah deui bakal ngegempur dada nu jadi lawan ku tejehan kembar. Mardani barang mireungeuh gerakan Badaga anu memangna geus cukup dikanyahoankeun kahebatanana pugu sarua lantaran ilmu panemuna sakocoran ngagentak ngarendekeun badana sabeakna atuh waktu Badaga ngarasain gempuranana poos. Manehna dina waktu keur ngalayang ngaliwatan badan Mardani tegana-gana wani nejehkeun dampal sukuna ka handap lantaran geus tangtu bakal ditewak ku nu jadi lawan. Sedengkeun Mardani barang badan Badaga geus ngaliwatan bari poos manehna ngagentak ngajaul ka luhur bari maksudna mah deuk langsung ngadiuskeun pereupna pikeun ngahanca bobokong. Orok kaya memangna Badaga leuwih ti heula geus bisa ngajudi kana naon anu bakal dilakukeun ku Mardani. Manehna ngagetak dina waktu harita necekeun dampal sukuna ka tukang. Teu salah deui keuna pisan kana sirah nu jadi lawan. Mardani ngagero lantaran badana ngageblag nangkarak. Sabot kitu celek gilek manehna ngagentak malik 80 derajat sayaga pikeun yang hareupan nu jadi lawan bisi aya hojahna deuk ngayakeun gempuran. Atuh Mardani sanggeus manehna nangkarak ngagentak ngagurinjal hudang tapi teterus narajang lantaran mireungeuh Badaga geus nyang hareup manten ka manehna. Kontan deui aing mamayar hutang deh. Badaga ngajorowo bari ngahehe ngarasa bungah meureunan pedah manehna geus bisa males. Teu sangka Andika Badaga nepikeun kaboga maksud anu sakitu nistana sasatna wani-wani ngabangkang kanu jadi putusan guru. Mardani kalakahnya cele. Montong mau Pak Guru sia dulu kajunjolna ti raja ari tadi mah ti adil be dulu wajib ditolak sia. Badaga nambalang tetela Andika teh hiji murid anu murtad atuh ari kitu mah. Mardani tetep nyecele. Sia murid murtad Mardani tengumpak mah kanu jadi lancik sa perguruan sia. Tari badalo yo ayeuna ganjaranana ti dewek sia. Badaga bari luncat ka gigireun Mardani bari ngahelangkeun dampal sukuna rek dipake neceh ke kemplong. Tapi Mardani teu cileureun ngagentak manehna ngagilirkeun badana dibarengan gerakna leungeun katuhu rek dipake ngedet cecekolan. Ngan bae Badaga oge sarua kesitna pikeun nyalametkeun diri.
Sakilat manehna geus bisa narik deui dampal suku katuhuna, langsung ditempatkeun di satukangan suku kencana. Sedengkeun badana ngagentak ngenca, bari ngabarengan nyebrutna leungeun kenca dek ngagempur careham. Tapi Mardani ngagentaknya ngigirkeun badana ke katuhu, ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang ngagunakeun jalan luar. Sedengkeun suku kencana ngagentak dijengkatkeun pikeun nejeh ke kemplongan Badaga anu belah katuhu. Orokaya Badaga memang kacida cingeusna. Ngagentak manehna ngagunakeun leungeun katuhu pikeun ngahanca dampal suku lawan ku gerakan timpug miring. Nutu merapna ka Mardani kapaksa dina waktu harita manehna kudu ngajauh ka tukang pikeun nyalametkeun dampal sukuna. Lantaran lamun teu kitu pasti Badaga bakal ngagempurkeun leungeun kencana. Montong ngejat sama Rani, tanganan ku ilaing sia. Lamun nyata-nyata ciling lalaki ha. Badaga ngajorowo bari luncat nyebrut ka hareup. Tius pereupna nyebrut dina kacepetan anu luar biasa. Baheuk Badaga geura katrukeun wawasan Andika moal burung ditandai ku kaula. Mardani nyorowo bari ngagetak ngagilek nyarong ngenca, ngebarengan suku kencana ditarik ka tukang. Plos panonyok Badaga nobros angin leungeun katuhu Mardani sanggeusna ditilepkeun langsung dina waktu harita ngahanca gado bareng jeung eta leungeun kenca Mardani ngadius ka handap ngahanca hulu angen. Teu salah deui keuna kana sasaranana. Badaga ngagerung bari sirahna dina waktu harita ngadangeun ka tukang, carehamna asa bengo, hulu angen asa tobros. Karasana gempuran Mardani sekali ieu mah bener-bener matak ngalumpuhkeun. Karasa ku Andika Badaga. Mardani ngajorowo bari ngagerakeun leungeun katuhuna anu tadi mentah dipake nyatok gado. Maksudna rek dipake ngahanca beungeut Badaga nu harita keur ngadangeuk tangga. Ngan bae ari dina seuseuhanana mah pugu Badaga teh lain jalma jore-jore. Mun dibandingkeun tingkat pangabisana jeung Mardani memang teu sakumaha bedana lantaran kapan Badaga teh lanceuk saperburuanana. Ku kituna waktu Badaga ngarasain Mardani rek ngahantamkeun deui leungeunna, manehna ngagentak narik suku katuhuna ka tukang. Nyumputkeun badana langsung ngajorelat ka tukangeun Mardani, sedengkeun perep katuhuna nyamber di handap. Teu salah deui ngahanca beuteung Mardani. Mardani ngaranjuk bari dadana ngaheunggeu. Sabot kitu Badaga ngagentak malik ngatuhu ngabarengan dua gerak leungeunna. Ngahanca pali pisan jeung careham ku tonjokan nu datangna patutur-tutur. Mardani ngegerung bari badana ngagebruk ka gigir ngajengjehe. Geus kitu Badaga ngagentak ngahelangkeun dampal sukuna anu katuhu, maksud dek ngajejek kana sirah. Orokaya Mardani rikat ngagorempal cedak babajigna Badaga kahanca ku tenggelan kepang. Dadasya Badaga ngajorowo bari rikat dina waktu harita ngajaul ka tukang, sedengkeun Mardani ngagentak ngagurunjal hudang. Tapi kawasna seeutik oge Badaga moal mereka sampetan kanu jadi lawana. Manehna ngagentak luncat ka hareupeun Mardani bari nyamberkeun peureupna.
Mardani oge teu cileureun. Rikat manehna jingkrak Orokaya badaga luncat deui bari terus nguliwet ka tukangeun Mardani. Hiu peureupna nangahiu rek mepeg punduh. Orokaya Mardani oge teu kurang-kurang cingeusna sarta kesitna. Manehna ngagentak malik 80 derajat sarta bari suku katuhuna ditarik ka tukang. Gilek ngabalirkeun beungeutna. Pigilang badaga dikelib ku belah katuhu. Bareng jeung eta serog suku katuhu diasupkeun deui ka hareup. Leungeun kencana dihembatkeun nyempong ti gigir. Cedak teu salah deui ngagampleng kana iga burung. Nu temerapna ka badaga teu wudu nepi ka ngajeng jehe. Sabot kitu tenggelan katuhu Mardani geus ngahiuk di luhur sarta teu salah deui ngajedak kana punuk dibarengan ku gerak dampal suku dipake nejeh ke kemplong. Badaga ngagerung bari badana kontan ngagedebut. Tapi ari daya tahanna mah tetela matak ngagetkeun. Harita keneh oge badaga ngagentak ngagurinjal deui hudang sarta ari jaregjeg ari seprut bae dina waktu harita ngadius ku jurusna. Mardani ngajorelat ka gigireunana bari nejehkeun dampal sukuna. Tapi badaga rikat naker ngarempot ngabarengan gilekna badan bari tenggelan kepangna geus ngahiuk deuk ngahanca memuncangan. Ngan bae Mardani ngagentak ngejatkeun deui dampal sukuna. Hiu peureut badaga nyusul tepus rek ngabentur hulu. Mardani nyumputkeun badana bari ngabarengan ngangsrotna suku katuhu ka hareup. Sedengkeun leungeun katuhu anu geus ditilepkeun ngawangun siku teu salah deui ngabadug kana kekemplong. Badaga ngaranjuk deui ngarasa seueur anu lain di kieuna. Hiu peureub kenca Mardani dek nobros beuteung badaga. Badaga rikat ngagurinjal ka tukang. Tapi leungeun Mardani anu katuhu nu tadi mentas ngabadug ke kemplong sakilat mekar mangrupa peureub anu teu kurang-kurang matak ngabahayakeun ngecebrot kana hulu angen. Nu tumerapna ka badaga nepi ka ngagerung deui bae badana nolonjong ka tukang meh-mehan ngagebru. Ngan nya kitu bae ari dina daya tahanna mah beunang disebutkeun hebat. Manehna ngan ukur sungar sengir bari jeung jajarig jegan. Bari panonna mah lain deui ngebrehkeun sinar anu ngagedur. Ciciren ngarasa gemes anu lain di kieuna. Lantaran tetela Mardani teh hese pisan diragrageunana. Malah kapan kalah manehanana anu terus-terusan kabeunangan. Ku kituna badaga boga pamikiran yen Mardani teh kudu dilawan bari ngagunakeun pakarang. Geus kitu mah teu panjang deui mikir seret bae manehna mesat bedogna. Koleba langsung harita disabetkeun rek megatkeun beung Mardani. Ngan bae wewesen Mardani tetela sakali ieu mah geus bisa ngebrehkeun kaunggulanana. Meh bareng jeung nyampeukna seseukeut bedog manehna ngagentak ngalalapkeun badana ngabarengan di pesatna wesi kuning. Barasat ngaluarkeun cahaya anu matak silo sarta langsung ku Mardani disabetkeun ka luhur rek dipake nakis. Pugube tumerapna ka badaga lain deui matak ngaranjugna manehna ngagentak luncat ka tukang. Ayo lawan. Orokaya peureub kenca Mardani nyusul tepus nu dibarengan ku ngangsrotna suku kenca ka hareup. Teu salah deui nunjel kana beuteungna pisan. Nu pikeun badaga mah kapaksa kudu terus-terusan ngegerung. Tapi manehna ngagentak luncat bari nyamberkeun bedogna.
sarta lamun nurutkeun hate manehna teh lain deui giris-mirisna barang mireuneuh Mardani ngagunakeun wesi kuning nu memang ku Badaga geus bisa dikanyahoankeun kumaha keampuhanana. Tapi lantaran ras inget kana maksudna kapan pangna manehna ngajorak peuting-peuting ka dulur saperguruanana teh daya liang tiku hayang ngapi milik bedog wesi kuning. Mikir kadinya wawanena jadi gembleng deui. Memang ieu teh mangrupa hiji kasempetan anu kacidahadena pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Ku kituna manehna ayeuna terus ngagunakeun kekesitan cungcat-cingcet nu dibarung ku luluncatan ka ditu ka dieu. Ayo lawan. Sedang gerakan bedogna terus ngubeng sarta dina subat sabetna teh estuni matak paur nutu merapna ka Mardani. Sanajan bener manehna ngagunakeun bedog wesi kuning tapi teu burung be galapakan lantaran dina perkara ngagunakeun kakasitan gerakan badan memang manehna teh rada kurang maher dina harti teu bisa mapakan kakasitan Badaga. Sarta waktu Badaga ngahembatkeun deui bedogna, Mardani ngagentak luncat ka gigir bari nyebetkeun wesi kuningna. Sarta sakali ieu mah bedog Badaga teh teu bisa nyingkahan gempuran wesi kuning. Terang sorana mata katorekan sarta nepi ka ngaburicak ngaluarkeun seuneu nu teu merapna ka Badaga nepikeun kanyolontot ti kusruk kasurungkeun ku hiji tanaga anu rewuan kati ngan untungna teh harita Badaga ngagentak nunjelkeun bedogna kana taneuh. Mireungeuh Badaga sasatna keur nyungkruk mundek ngagunakeun wesi kuningna pikeun Mardani mah estuning sama menak naker tapi manehna mah teu kitu teu tega ari kudu ngabinasa mah. Ku kituna manehna dina waktu harita ngagentak ngajengkatkeun dampal suku anu katuhuna rek dipake ngajejek sirahna Badaga nu disangkana ku manehna geus pasti bakal dihancak ku wesi kuning. Atuh barang manehna boga rasa yen kaselamatan dirina bener-bener keur aya dina ancaman anu jadi lawan ngagetak manehna ngabalieurkeun beungeutna srok suku kencana ditarik ka tukang ngawangun gerakan bahe kele. Geus kitu gilek manehna malik 80 derajat bre bae harita suku Mardani anu harita poos rek ngajejek sirah teu antapara hea cekek seseukeut bedog Badaga ngahancak babajeng Mardani. Mardani ngagerung bari kontan manehna ngagedebru sarta wesi kuningna ngacleng kageweungkeun. Kakana si ayeuna mah Mardani sakitu ge cukup sia deuleu ngawaras ieu mah ha. Cacakan lamun aing teras kanu jadi guru ayeuna oge sia teh ha ku aing terus dipodaran deuleu sia. Badaga ngajorowo bari ngajorelat nyokot bedog wesi kuning anu ngagoler dina taneuh. Geus kitu mah jorelat manehna kanu poe terus ngabelecet mapai jalan jajahan. Nukari Mardani terus gegerungan bari tina palebah sukuna getih terus ngagewor lantaran tetela keneung nak Mardani teh nepi ka ngaple. Akang Mamah ngegero ti tepas bari deregdeg muru kaburuan ret kana kaayaan salakina gabrug bae manehna ngaronto sasambat melas melis dibarengan ku mudalna Cipanon. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh tina paceng kadang nanjak mudun ngalalana pait ketir babarengan silih anter ku kateuneuh
Naskah Yasana S. Sukanda, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pamirig Musik Rendika MG, Tembang Carita Zahira Ramadhani, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Saketika tenyangka bakal papisah, bulan nyamer munggul tangkal pangharpan, musik kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.